Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, wilujeng enjing sadaya. Kumaha kabarna? Bapa harap anak-anak sarehat sadaya. Jeung oge pastina kudu tetep semangat ya. Sanajan ayeuna urang acan tiasa patepung jeung teu acan tiasa belajar di sekolah. Ngan hal eta ulah dijadikeun alasan pikeun urang males diajar. Sanajan di bumi, urang kudu semangat belajar jeung belajar. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang biantara. Mohon disimak dan siapkan alat tulisnya ya. Biantara teh nyaeta nepikeun kedalan atawa nyarita di hareupeun jalma loba. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menyampaikan suatu informasi ke khalayak ramai melalui teknik pidato. Tujuan biantara nyaeta nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menyampaikan maksud atau menjelaskan suatu permasalahan ke banyak orang. Dina nepikeun biantara oge aya metode atawa teknikna. Diantarana nyaeta teknik maca teks, jadi pidatonya sambil baca tulisan atau teks. Teknik ekstemporan, jadi sebelum berpidato menyiapkan atau mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan. Dan teknik nalar, jadi pidatonya dengan cara menghafal teks. Susunan biantara nyaeta salam bubuka, bubuka biantara, eusi biantara, jeung panutup biantara. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina biantara teh nyaeta sora kudu jelas, intonasi sora kudu merenah, teteg sikepna, gestur awakna merenah, jeung alus dina basana. Untuk lebih jelasnya, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 4. Di sana ada contoh biantara. Coba kalian baca dan jawab pertanyaan Bapak dengan voice note di grup. Dan juga sebutkan nama kalian. Pertanyaannya adalah, amanat apa yang disampaikan dalam biantara di halaman 4? Bapak tunggu jawabannya ya. Ingat, jawabnya melalui voice note di grup dengan menyebutkan nama kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.